kenging kasep jaga wajah urang, budi pekerti urang gitu, bahasa urang, perilaku urang tekenging matak ngaraheutkeun nu janten indung jeung bapa. Sehebat apapun kita karir urang, setinggi apapun semangat urang kanggo menempuh rumah tangga anu sukses, tapi upami urang awon kanu janten ibu jeung rama, awal akhir bakal aya akibat anu madorot anu kesulitan kanggo urang. Naudzubillahi min kusabab sakitu nomor kaopat dina tausiah atanapi pangaosan walimatul arus hidup sing sae kanu janten indung jeung bapa atanapi kanu janten mertua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, anu nomor terakhir nomor kalima sing silipikanya silipikade rumah tangga teh sili asah sili asih gitu. Ulah ego, ulah ngarasa kuring pang benerna di mana aya sesuatu pendapat. Hargai seorang suami, suami menghargai istri, silih hargaan, maka rumah tangga hidup bakal nyaman, rumah tangga hidup bakal barokah, bakal awet. Amin ya robbal alamin. Gitu. So, didoakeun ku Bapa. Mudah-mudahan sing sakinah, mawadah, warohmah, usahana sing langkung sae, rezeki nak sing langkung melimpah. Amin ya robbal alamin. Nah kusab sakitu sing silipikanya silipikade ulah silih salahkeun gitu. Ulah jiga jalma-jalma anu rumah tangga na ngagugu hawa nafsu saeutik-saeutik pasea dina rumah tangga ti ulah gitu. Jauhan sabab lamun dina rumah tangga sering pasea, masya Allah bakal leungit kasih sayangna, bakal leungit rasa cintana, bakal leungit rasa nyaahna nu aya teh sebel we jeung keheul gitu. Da loba keneh di urang. Mah di Garut henteu aya di Cipedes mah di Garut gitu. Anu salaki jeung pamajikan teh mineng pasea aya eta teh di Garut mah. Di mana cenah Bu? Di Garut. Ya tinggal Cirukuring ka mana ya? Gitu. Garut. Gitu. Ongkoh bareng sare, ongkoh ditumpakan bae, nah geningan pasea bae. Anak loba ongkoh pasea. Gitu. Jiga jeung musuh we jeung gitu. Tah kusab sakitu sok. Lamun salaki dongkap ti mana tina panyabaan teh dibukakeun pantot teh. Bukakeun. Tulus anu kadua teh dititah calik suami teh calik ditanya ku enok teh bade ibak heula bade tunggang heula gitu. Matak awewe teh sing neangan pikabungaheun nu janten salaki tawaran lalaki teh gitu. Gitu. Bagjana seorang anak itu tergantung nu janten indung jeung bapa. Tapi salametna nu janten istri itu tergantung ridona suami. Teangan karidoan suami ari hayang asup surga. Ta suami teh bahagiana teh lamun dipenta ku nu janten istri. Ayo urang obo, urang obo. Kitu eta teh bungaheun salaki teh. Gitu. Lain ieu mah salaki tual toel ngajadog si aing sararape. Ayat tadi dia nu kitu ayat. Mana aing ningali jamana? Ulah kitu. Marukeun teu bahaya. Hadis na ge soheh eta teh. Awewe anu nolak dipenta ku salakina. Salakina henteu ridho, medeng hal hatena nepi ka subuh. Lauk nu aya di lautan ngalaknat ka eta awewe. Allah jeung malaikat teu ridho. Nya hoyong dilaknat ku makhluk Allah hoyong teh. Ku sabab sakitu dadarkeun tos Isa teh. Temrakeun. Keun bae jiga mayit oge. Tano nok ulah kitu. Seakan-akan menjadi wanita penghibur bagi suami. Ibadah. Tong boro-boro ngabahagiakeun kudu sapertos kitu.
karek suami weh datang tina panyabaan ditewak sirahna ku nok teh tuluy dicium tatarangna teh nu herang teh cium ku nok teh apan eta teh pahalana teh sami sareng nyium hajar aswad nu ka haji oge can pogoh tiasa nyium hajar aswad leres henteu sabab jutaan jalmi sadayana hoyong nyium wah pagelek-gelek ese tah keur urang mah gampang lah nyium hajar aswad mah engke ieu euy pangaosan gitu amalkeun ku ibu-ibu gitu barang salaki datang gancang tewak sirahna can 20 kali macan monyong mah tuluy meureunnan ceuk salaki ibu teh iraha pamajikan aing mimiti gelona cek iya cenah mimiti ngaji cenah kadaya gara-gara ngadengeng pangaosan pagaos cenah pamajikan kuring jadi stres kieu cenah pahala eta teh gede gitu hakikatna mah hatena mah bungaheun alhamdulillah cenah sanggeus pangaosan cenah dibisari mah alhamdulillah cenah namprak wae ieu pamajikan teh cenah teu hararese daripada dilaknat ku Allah di Rasul gitu mending ge urang kenging karidoan Allah berkah ti Allah subhanahu wa ta'ala tah gitu jeung kudu taat hidup teh kanu janten salaki teh da sabenerna mah awewe mah teu kudu nyuci teu kudu sasapu teu kudu nyangu teu kudu gegeroh teu kudu ngepel cicing we di kamar nyoo wedak can 5 cm mah di wedak gitu ngadarai we gitu ceuk salaki nongeng sia nongeng ulah gagabah teh ulah matak dina bahasa Quran gitu awewe teh ibarat sawah kumaha bae anu nyamut eta mah bebas rek disamutna bari nongeng teu nanaon eta gitu itu adalah bentuk ketaatan seorang istri kanu janten suami oge janten suami gampang ulah gampang sok aya lalaki anu hampang leungeun sautak saeutik ka pamajikan maeng gamplang aya teu nu kitu Bu mah ningali jalmana ulah gumplang gamplang eta ka pamajikan anak batur eta teh gitu sing silipika nyaah silipika dede gitu ulah hampang leungeun ulah padu bletak-bletak eta ka pamajikan oge bahasa teh diatur ulah sakira-kira ieu bahasa teh matak pikanyerieun matak pisakiteun hatena piraheuteun ulah dikaluarkeun pendam we ku urang teh itu adalah untuk keharmonisan dina rumah tangga kasih. Nah hadirin kaum muslimin rahimakumullah kusabab sakitu tah nu terakhir izinan istri urang bahkan suami kedah bertambah ilmu pengetahuan misalnya si nok teh abdi widi bade ka pangaosan izinan ke urang gitu itu ngan lamun cek suami teu meunang mah ulah maksa gitu. Tah ngan saena seorang suami harus bijaksana di mana istri bare menambah wawasan ilmu pengetahuan maka seorang suami upami teu tiasa ngadidik ku nyalira maka widian eta seorang istri kanggo angkat ka pangaosan gitu. Ulah jadi jalma anu bodoh ripuh jadi jalma bodoh mah panganten di Garut jalma bodoh panganten zaman baheula 50 tahun ka tukang cenah gitu jam 12 hayo cicing we ngajedog di tengah imah cek mitohana teh jangpan panganten nah jam 12 cicing we di tengah imah mohon cenah digerak ka kamar asup ka kamar datang ka kamar maklum zaman baheula tempat tidurna teh ranjang anu beusi sagala de kieu parurah gitu anu di kulamuan talawang nate geus ditutupkeun ku pamajikan nate eta ku kurilingan neangan lawang kemana lawangna gitu cenah buah-buah cenah lawangna di luhur kalacat teh ka luhur moal nya ya tempat tidur lawang nanti mana di luhur datang ka luhur tunuh atuh molor tadi luhur kulamu teh ngagayot teh ka handap gitu barang lilir pamajikanana bentak ningali ka luhur aya nu ngagayot reuwas ngajerit emak ngagayot cenah
Kumaha cek mitohana di tengah imah, adatna cenah nyai ari panganten masuk ngagayot. Isuk-isuk keluar di kamar. Ditanya ku mitohana, ujang bareng sare jeung si nyai. Henteu, da teu mere lawang si nyai atuh di mana sare ngagayot cenah di luhur. Ulah kitu cek mitohana teh. Isuk mah tos beres adzan isya teh langsung salat, kitu beres salat isya langsung asup ka kamar. Bising era geus datang ka kamar mah ngamimitianana atuh ngadu-ngadu bitis we cenah di kamar. Dicatet aku jalma bodoh teh ngadu bitis. Gitu. Nya isukna teh beres salat isya teh asup jam 8 teh ka kamar. Geus adang ka kamar ngaharewos ka pamajikanana. Nyi da ceuk si emak teh cenah mun geus datang ka kamar kudu ngadu bitis, sok urang adukeun bitis urang bledag teh. Diadukeun ta bitisna pengkor atuh duanana. Isuk-isuk keluar di kamar panganten pengkor duanana. Ditanya ku mitohana. Nah itu panganten pengkor, abang cek emak cenah kudu ngadu bitis. Gara-gara jadi jalma bodoh. Beda jeung ti Citim. Budak ti Citim cerdas eta mah terlatih pikiranana, otakna. Dagang ka Jakarta rek ngaroris teu aya pulpen, meuli pulpen ka toko Cina. Kok sabaraha ieu pulpen? Cepek cek si engko teh. Hulang teu nyaho cepek. Sabaraha cepek ngan rek nanyakeun gengsi. Kulantaran ti Citim cerdas otakna, pinter gitu. Mikir, kok atuh ulah cepek ceprot we. Ngahulang eta si engko. Dagang geus 25 tahun kakarak aya jelema anu nawar ceprot. Ceuk si engko teh ari ceprot sabaraha? Tadi ngomong cepe sabaraha? Cepe mah 100, ceprot mah 50. Tuh, teu kawiwirangan ari jalma cerdas mah. Beda jeung jalma bodoh. Jalma bodoh nganyang ka imah Pak Haji, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga calik cek Pak Haji. Disodoran we kue coklat ku Pak Haji. Lain teh morning bisari lain. Gitu. Di dahar besok cenah ditampi tak kue coklatna lumayan. Cokot ku jalma bodoh di asaan raos geuning cenah Pak Haji ieu teh. Mohon cenah. Kumaha cenah ieu teh nyieuna? Gampang nyieuna mah cenah tina enog tarigu jeung sagala macam make coklat. Geus kitu dicitak tuluy diasupkeun kana open. Di mana cenah Pak Haji nu aya open teh loba open mah di Pasar Baru. Init juga itu. Init ka kota. Rek meuli naon open. Datang ka kota dina tulisan supermarket aya tulisan open. Ngahulang ta manehanana. Masya Allah ieu open teh geuning badag kumaha meuli jeung kumaha mawana. Keur ngahulang kitu manehana teh torojol teh urang luar negeri anu kulitna bodas kitu ceuk eta jalma bodoh teh montong asup ieu teh open tutung siah mun asup kitu. Da kulantaran ulang luar negeri teu ngartieun parurah maksa we asup ka jero kitu. Barang eta asup keluar urang negro nu kulitna hideung kitu. Tuh cek aing tutung-tutung cenah sia. Geus kitu eta jalma bodoh teh nanya ka Pak Haji, "Pak Haji aya pekerjaan pidameleun kanggo abdi da abdi teh nganggur aya?" cenah. Gitu. Tuh daek teu ka sawah cenah. Gitu. Pangawurkeun cenah pabdan bini gitu. Rek melak pare gitu. Dipangul we sakarung ku jalma bodoh teh. Diawurkeun kana sawah eta bangsal teh keur bini teh. Gitu. Barang diawurkeun teh pan aya anu ngamang, aya anu ngalalep. Pak Haji cenah geuning eta mah ngamang, heuh eta teh nu ngamang teh hapa eueuh gunana. Dicatet aku jalma bodoh teh, nu hapa eueuh gunana. Isuk-isuk nanya deui, "Naon ayeuna padamelan kanggo abdi?" Tuh cenah ngangon meri. Diiringkeun meri 100. Barang eta meri kana walungan, ngamang naluhur cai. Oh, cek jalma bodoh, ieu teh nu ngamang teh kamari ge eueuh gunana cenah. Pabeh dibabar dipaehan tah meri 100.
balik ka imah ditanya ku Pak Haji mana meri teh teu aya nah modar sadaya di kumaha dibabukan ku abi naon sabab ngamang eueuh gunana nu akhirna eta jalma bodoh di mana cenah dibabadna eta teh tuh cenah di ditu di walungan geus 3 poe teh ditingali geus jadi bangke sadayana bau cek jalma bodoh teh geuning cenah Pak Haji teh bau tan bangke ari bangke teh bau cek ari anu bau anu geus jadi bangke teh eueuh gunana kitu kudu dikumahakeun atuh cenah Pak Haji lamun geus kieu palidkeun da bisa jadi penyakit kitu dicatat ku jalma bodoh beres dimalidkeun bangke manehanana teh hitut tuluy bau hitut berarti aing teh bau berarti aing teh eueuh gunana ku dipalidkeun ngajleng kana walungan palid atuh paeh sakab sakitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh da geus paeh teh